Di zaman yang telah lama berlalu, ketika dewa-dewa masih berbicara dengan manusia, dan ketika keadilan masih menjadi pegangan hidup, perang besar Mahabharata telah meletus antara Pandawa dan Kurawa yang telah memisahkan keluarga, sahabat, bahkan saudara pun menjadi musuh. Namun di balik kekacauan perang, di sisi lain dunia yang sepi namun damai dan tenang. Sebuah dunia di mana kehidupan berlanjut dengan damai, tanpa terganggu oleh kekacauan. Sebuah dunia di mana kebahagiaan, kedamaian, dan kejujuran masih menjadi pegangan hidup. Inilah dunia Wayang Patala. Aduh, rasa setting ieu ngawurukeun seuneu teh. Aduh. Aing geus canggel ya. Seuneu teh hurung-hurung. Piraku aing kudu ngakan sampe atah. Mana geus lapar ya. Aduh, aing. Kandi aing nangan hakaneun. Satar. Kitu wae sia hirup teh. Cing atuh sing aya kamajuan. Deuleuh aing. Unggal tikungan pasti aing boga kabogoh. Tikungan Cangkudu aya si Eti kabogoh aing. Tikungan Pasar Wadas aya si Rustini eta masih keneh kabogoh aing. Apal tikungan Mauti anu deket ni ayam nih. Pan aya si Mukmilah anu sarua cinta berat ka aing. Satar. Ari sia ek iraha boga bikang? Garing lah sia. Rek naon dewe ka dieu? Ngadon ngeceh hungkul ka aing. Aing mah lain bong ka awewe. Sanggup sing ayeuna gen hayang awewe mah. Ngan pada teu mampu naon kehet? Naon atuh? Aing mah hayang mapan heula. Muset. Mapan. Kelebokan ge sampe keneh. Papan meureun. Papan balagbag nini maneh bea kurinyu. Kehet sia. Geus gandeng. Anu puguhna dewe ek gawe naon ka dieu? Aing bosen. Sus. Santai. Kalem bos, kalem. Sabenerna aing ka dieu teh ek ngajak duel deui jeung sia. Emang dewek geus boga pusaka anyar. Wani nangtang dek ka aing. Pan minggu kamari ge dewek teh eleh ku aing. Dewek teh babang bari mewek ka aing. Eta mah minggu kamari aing ayeuna geus boga pusaka anyar. Yuk di lapang jeung aing ayeuna. Hayu aing mah sieun ieu. Hayu wat. Hayu. Aing heula. Sia satar depot. Depot. Ya kokojo sia satar. Ya anu aing menang dalang depot ya. Kela sia satar. Beh tukang goblok sia malisik teh. Beh tukang. Sok bae sok lah. Bos.
Aing heula Satar. Menang. Siapa mah? Licik tadi tukang nagih. Di dia tah. Di dieu kumaha tuh di dieu tah di dia ya. Di dia. Oh, sok atuh aing mundur. Tah, itu lah curang lah aing mah. Aing deui oles goblok. Menang deui aing. Dur goblok dur. Dur goblok dur. Goblok sia. Dur si dur goblok, tapi sia ngalungkeun jauh-jauh teuing aku mah aing nyentangna tuh ti ditu. Sia mah ngajak ribut ka aing. Sia kalah nyengir. Gak tapi jajakan si aing. Mampus ya Satar. Tarik oge tenggelan si Satar. Satar. Rasakeun ye pukulan sakti aing. Pukulan janda bolong. Anjir, si Satar. Pukulan janda bolong aing bisa ditahan gitu-gitu wae. Ayeuna aingeun rasakeun pukulan aing ya. Ajian kuntul kebo. Anjir, si Kehed boga ajian kuntul kebo. Satar. Kaluarkeun ajian pamungkas ya. Adu ajian jeung aing. Siap. Sok kaluarkeun pangabisa sia. Dasar urap toke di negara Astinapura keur perang. Nah, ieu kalah nyaral saya adu kaleci. Anu ujung-ujungna kalah garalut. Nah, sugana lieur si laing. Nah, Basma di negara Astinapura keur pararang. Nya, antara Pandawa jeung Kurawa. Aduh. Aya wae. Nah marbutkeun naon atuh panon pararang. Jika ada memarbutkeun awewe. Gandeng nyanyahoanan sia Satar. Cicing nu eueuh kawan ieu mah ulah loba ngurus-ngurus awewe. Geprek ta babagug sia kumuntu. Ngomong naon sia? Gas. Gas ya. Daripada ribut we mah mending kene cuang ngopi. Ya cuaca panas, cuang neangan saung, cuang ngopi. Tuh nyalur. Tadi mah panas menterang, ayeuna mah hujan. Enak ayeuna ngopi, yeuna saung jebah hujan tiris, kieu enak ngopi ya haneut. Tapi dah Basma euy. Enak keneh ngopi daripada papanasan mah. Bener.
Bayar udah itu tahu, udah orang keur Ah. batuk penyari ti koro. Moal yang keur ngopi pan. Ngopi we ngopi, aduh cuacana enak ya. Ngeunah wae udun bade nyokot sorangan tah, nu sorangan udunna. Iya rokok ngeunah atuh nu dunungan ieu. Sok bebas ketang, cokot teh cokot sok. Sing enak we lah enakeun. Jendi, enggak jendi. Baik ge urang keripuh keur batuk. Aduh. Sanggup. Kasih manu eta tah Mustang nu aing kok. Najis. Ya. Ayeuna mah tambah kesal teuing bari nungguan hujan raat, cong tatarucingan we. Ya, urang boga tatarucingan. Heeh. Bintang naon anu sok dipake ngobatan? Cik, jawab naon? Coba. Bintang naon ya? Bintang film. Salah. Cik, aing nyaho. Naon? Bintang kadal. Bintang kadal. Naon bintang Goblok. kadal? Kada sia tah prek-prek. Taluk. Taluk aing mah lah. Kalau ke aing teh nyaho euy. Bintang 7. Bintang 7 mengobati sakit kepala dan sakit gigi. Heuh nya euy. Aing ge boga yo Basma. Gede, hidung, ngebul naon tah? Gede hidung ngepul. Ngebul. Naon tah sok? Aing mah lieur ya. Lieur nya. Sok naon Basma? Bitung diduruk. Lain. Tangkal kaum. Naon atuh? Lain. Guys, taluk kabeh taluk. Taluk. Taluk aing lah. Bubuy munding anjing. Upacara boboy ponding. Aing gak mau suara. Sorry deh. Boboy di punding di boboy. Anjan bung eleh Basma sura. Ya. Liang naon nu ayat sayan. Liang naon nu aya caian. Liang emet anjing. Sia mah ngeres wae pikiran teh. Alah. Ya, jawab orang. Apa orang? Naon tah? Apa non? Sok. Liang sumur. Benar tak? Tapi nya euy. Ya, Bener. Bener. Ah, Pinter kacau. oge euy si Basma. Orang gitu. Asia mangan ngeres wae pikiran otak teh. Ya, orang boga deh jeda ya tata rucingan. Naon tah? Coba jawab ya. Tukang naon anu sok jejengkean. Tukang naon nu sok jejengkean? Nu tas nincak tai hayam. Anu tas punya lah. Kalau pohon deui aing lah. Geus taluk aing. Halo? Taluk. Tukang noong. Tah, sia nu tukang noong. Nah, ka aing goblok kanong aing mah teu noong. Gas. Lah sia Gas. Tiruk teh ieu mah kana Ngaku. gelut, wejeng gelut. Sia nu sok noong mah. Yo, satar. Aing boga hiji deui tatarucingan. Saruh sia. naon? Tukang naon mun titah madang naik ka luhur. Gampang eta mah. Naon? Tukang nyeun sumur, sungai. Tukang gali ka handap mun titah madang sok naik ka luhur. Tapi benar. Ya, itu tarucingan terakhir ya, sabab geus raat ya. Terakhir ya. Mun kucing jadi hayam, embe jadi hayam, orai jadi hayam, terus teh japati jadi hayam, hayam jadi naon? Sok jawab kusia. Sok jawab tak kusia satar. Naon tat jawabanna? Mun ku sia tuh sura goblok. Gas garandeng nyerakeun itu di tengah kebon bisa dudukeun tergawe nahaon. Jadi jawabanna teh yeuh, Naon tah jawabanna? hayam jadi loba. Aduh.